ngadua liwat ka lembur, Gusti lembur ieu bau pan ka ambe ku waliullah maka ambe ambeunana geus beda jeung urang wali mah dedeleuanana geus beda jeung urang wali mah urang mah ambeun nu seungit-seungit teh tah minyak-minyak babauan wali mah lain deui permasiatan teh ka ambe hatta jelema nu boga sihir ka ambe kacaritakeun Ki Hairun liwat ti Ledug ka ditu ke Pasar Kemis dekat Cilongok di Gelam nangtung bae kieu almarhum baheula ditanya pan kuno milu aya naon mama bau di dieu di Gelam bau naon bau tukang sihir ieu teh tukang sihir di dieu bau kaambe nangtung kieu bae cak santrina cak nu milu kolot keneh hayula urang teruskeun ke heula lantaran mun diantepkeun ieu bahaya atuh kitu ge pante nyaho di mana ke urang tambay Ki Hairun ieu ditinggalna di dieu ke urang tambay ngadua ka Gusti Allah Gusti bau tukang sihir hampura Gusti mun diantepkeun ieu jelema disalalihir ieu nyeri beuteung teh puyeng teh dan lain sebagainya nah ieu mah kula mah hayang supaya timbul bae tukang sihir teh bener bae teu kebal nyanah geus beres ngadoana teu kebal aya ieu tukang sihirna datang ku doa ditambah Masya Allah tah ku doa nak para wali mah diundang tukang sihir teh tek aya ka dieu aya naon mama kiai eta ilmu sihir dek dipikeun apa henteu ih sanu boga ilmu sihir doraka mun boga ilmu sihir doraka teu meunang kiai ulah sok satuduh-tuduhna ieu mah ulah loba omong dek dipikeun apa henteu atuh naon nu dipikeun cek ulah lain tukang sihir ieu mah sakali deui dek dipikeun apa henteu sakitu bae atuh nu aya mah dipikeun ku kula terang teu boga kula mah teu usah tuduh lah renggam apa gitu ngomongna tuh jeung reng kisoka tau make jing mah jantu gelam eta kos gitu teu kula mah teu boga kula suka tuduh-tuduhna kadieu dicek tol ku Ki Hairun leungeunna mun sia teu boga sihir salamet ieu mun sia boga sihir bakalna timbul ieu henteu kula mah henteu ya Allah ya Rabbi pangnimbulkeun jelema ieu set panas keluar getih sabulu-bulu ampun cekil ampun dek dipikeun moal sihir sia neuk cekil neuk ayo pikeun ku nyana tep salam kaambeun sihir ku Kiai Hairun ieu masjid ditinggalna tah dipikeun harita keneh tek ngan memeh maot titah disambut deui eta sihir di Gelam aya deui tah budak keneh umur 3 tahun harita teh tek datang ka kuari keneh tukang sihir di Gelam liwat ka Gelam bau sihir muridna di Ledug hiji aya deui la ilaha illallah 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 loba jasa keistimewaan mujizat Kangjeng Nabi sering kukula dicaritakeun ngan ieu mah ala kadar bae tahun kitu umur 40 tahun diangkat jadi rasul berjuanglah Kangjeng Nabi di Mekah 10 tahun ngalihlah ke Madinah berjuang Kangjeng Nabi tahun kahiji kadua katilu kaopat kalima kang terus pinuh ku peperangan salila di Madinah ngan aya tahun kalima Kangjeng Nabi perang sanggeus perang balik perang tak ieu kabeh dahaga sanggeus dahaga menta ka Kangjeng ya Gusti Rasul kami kabeh dahaga cak Kangjeng Rasul coba neangan sisa cai saeutik mah aya sisa cai saeutik dikiekeun ku Kangjeng Nabi plek barang diangkat mancer sahabat kabeh marandi nginum mandi ngindum jumlahna 1000 cek Jabir bin Abdullah andai kata aya 100.000 ge moal seep-seep eta cai ngocor tina beriji Kangjeng Nabi ilah mukjizat Kangjeng Nabi lamun RT Uding RW Uding bisa kitu jualan cai di dia bisa jadi pam ya ngocor di antara keistimewaan deui
bebeja tahu kali bakene kaki Jabir. Iya, sahabat sadayana lapar, kaki Jabir coba sadiakeun masak di ditu. Masaklah pamajikan Ki Jabir sanggeus masak ngan saukur saleter. Ieu mah paling bisa ge Kangjeng bae sareng 10-an. Nu sanesna mah moal cekap lantaran ieu teh ngan saukur saleter. Aya geus pasak bae cek Kangjeng Nabi. Pasak, sanes dipasak mencit embe tek ngan kabeneran. Pas keur mencit anakna dua ningalikeun kakak adik keur mencit embe. Sageus ningalikeun beres. Di pulasara embe teh dipasak. Nah, ieu anakna teh nyokot peso nurutan. Cakakana teh urang nurutan abah yuk mencit embe sia embena. Aing nu mencit hayu atuh. Dipecit anakna siap bae ngangna cengek sakali dok. Cak mana teh cak mana? Aya suara anak aing teh di mana barang di deuleuh horenganan dipecit. Ya Allah, ya Rabbi, sia nanaonak nurutan abah. Dicarekan sanure carekan lumpat ka dapur sieun ka emak sedengkeun keur masak nyungsep teh di haut pae kabeh. Cerik makna Gusti nasib anu luar biasa anak dua-duana keur meujeuh resep diome pae duana nu hiji dipencit ku kakana embe-embean nu hiji kasienan besi dicarekan nyungsep ka haut pae kabeh. Duh, dek kumaha ya sih dibawa eta budak teh dikejerokeun dibaringkeun ditutupan bari rimbasak cai mata geus teu katahan. Bebeja apa ulah ieu teh kasalaki mun bebeja pandek juguhan Kangjeng besi riweuh. Ai teu bebeja ieu teh kamaotan. Moal bebeja engke bae geus dalalahar sahabat jeung Kangjeng Nabi kagarek bebeja diasupkeun deui ka kamar. Tek ditutupan kunci eta hebat jasa mentalna awewe. Moal ngariweuhkeun Kangjeng, moal ngariweuhkeun sahabat, moal ngariweuhkeun salaki. Paeh mah paeh bae jang moal balik deui. Sugan ku sebab paeh diceungceurikan bisa hirup deui jang teu. Eta istimewa eta tawakalna, eta istimewa mentalna awewe. Sahabat tetep awewe bae kos kitu komo lu lalakina mah. Nu matak berjuang perang teh geus teu sieun-sieun sahabat mah. Teu sieuneun, sahabat tetep perang teh paeh sorga sakitu bae menang agama luhur. Kasieun saya tiga-tiga acat lamun urang macaan profil sahabat di zaman Kangjeng Nabi hiji-hiji acan wari ya di negara urang model kos kara ditu urang dongeng Abu Bakar teh sadongeng-dongengna baik kitu kagagahanna mah henteu pernah ditampilkeun Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali hanya sahibas kitu bae tah awewena bae sahabatna kos kitu tah mentalna pohara jasa moal ngariweuhkeun Kangjeng moal ngariweuhkeun sahabat saraki jeung moal dibere nyaho heula lantaran daripada engke ieu deuk ngajamu teu beres maningan diasupkeun ka kamar dibaringkeun di dinya ditutupan kunci terus we masak eta kukuat masak beres geus beres bebeja ka Kangjeng cak Kangjeng ka dieu kabehan cek pamajikan Ki Jabir 10-an doang Kangjeng Rasul kajeun 10-an ge kabehan ka dieu diantri ku Kangjeng Nabi saurang-saurang bet 1000 jelema nyangu nangan saleter nyesa keneh aya RW Uding mah jeung Haji Muiz ukuran 10-anun gede di dahar kuduaan kurang keneh dibalik tama pohara jasa Masya Allah beres kesedihan atas ieu tuang kantun tuan ieu nu canten tuang mangga ka dieu urang berjamaah cek Kangjeng berjamaah ka dieu mana ibuna yuk geura urang ngariung di dieu cek Kangjeng alangkah nikmatna budak teh mana nu sok lulumpatan ajak dahar ka dieu langsung tungkul pamajikan anak tungkul aing bajak ka dieu budak nu duaan teh kakak di mana ai teu bebeja pan ieu ditanyakeun ai bebeja pan ieu naon 3 kali Kangjeng nanyakeun mana budak henteu lah tuan geura tuang bae moal lantaran kurang serem kurang resep gitu kurang naon gitu ngaranna indah lamun teu dibarengan ku budak asana ku nikmat amat mun urang babarengan di dieu dahar jeung budak ecrop bebeja oge hampura kasalaki tapi bebeja ge
kasalaki bebeja ge kasalaki ka Kangjeng henteu. Ieu teh sebenarnya mah kieu kunaon tadi caritakeun sakumaha tadi teh. Oh iya geus kitu kumaha di kamar mau lagi ulah bebeja teh ka Kangjeng mah ulah bebeja ka Kangjeng. Langsung kadinya di aya naon huru wasarewos cak Kangjeng teh kuari mah buka bae eta lawang terus ajak ka dieu panaot ya Rasulullah. Kajen teuing maot ge coba bae ka dieu maot hayang ningali maotna mun hirup hayang ningali hirup buka bae bari ceurik duaan dibuka lawang begitu dibuka tutupna nya ada keur utek-utekan bae keur ulin sabudak leutik teh abah cenah abah datang abah urang ledug mapan abah lain bapak ja lembur cenah mah abah asa zaman baheula teh abah. Atuh eta ngajoak pamajikanana kok hirup ieu kumaha ieu bisa jadi hirup kala luar dahar babarengan jeung Kangjeng Nabi can karuh ngomong cak Kangjeng Nabi kula nyaho lantaran malaikat Jibril tadi turun bahwa di imah ieu sabenerna mah keur duka lantaran anak nu hiji dipencit embean nu hiji deui nyungsep di ditu ngan isin teu bebeja ka Kangjeng ka kula. Nah ieulah salah satu mukjizat kula besi pajar Kangjeng Nabi Isa bae nu bisa ngahirupan jelema kula ge dengan kakawasaan Gusti Allah maka hirup deui bejakeun ka Abu Jahal bahwa kula ge bisa ngahirupan jelema lain kula Gusti Allah hirup deui masyaallah urang lamun bisa kos kitu asana teu meunang anu geulis saya nu geulis bae hirup ja ayo bae ka main. Tenang ji Masya Allah gitulah keistimewaan Kangjeng. Nailah tahun kahiji kadua katilu kaopat pinu ku sejarah gitu jihad fisabilillah Kangjeng masa umur hirup salilah hirup jihad nanjerkeun agama Allah urang salilah hirup naon kuari pake tatagenan jihad fisabilillah naon coba lamun Ki Amr bin Jarrah mah potong sakieu nya tah sakieu ye pinslang begitu dulurna nu opat geus siap make pakaian perang ditanya ku Ki Amr bade ka mana ye dulur-dulur teh perang jeung Kangjeng Nabi pae surga geus kadeuleu bae surga di atuh kula ge debil ulah kakak mah ulah talbulah ieu pantah suku pikiran suku ulah henteu debil bae ulah henteu debil bae ulah tetep bae jangan make baju perang bebeja ka Kangjeng aya naon Amr kula make perang ulah ai perang teh pan di ditu make pedang eta atuh pan ieu suku pingsang kitu nya perang henteu kula mah perang ulah cak Kangjeng Nabi. Masya Allah ya Rasulullah lamun dulur abi lelempangan di sorga lamun babaturan abi lelempangan di sorga perang nanjerkeun agama Allah manya abdi ulah kudu ulah lempang di sorga tetep ulah tilu bae rimba asa Kangjeng wahara amat kahayang perangna aya geus atuh bangke bae perang datang ka Uhud teh sakali doang tak katembak pae. Eta Kangjeng Nabi memeh maot jana ieu geus aya di sorga sebenarnya mah pikiranna geus aya di sorga eta batur mah berjuang pinclang berjuang perang ya Allah ya Rabbi urang mah di dieu berjuang nyieun masjid bae ge hese aya nu pelit taneuh aya nu pelit semen aya nu ngabangkieung bae aya nu geus pohara bae nyieun masjid bae ge teh anggeus-anggeus eta di Lampung aya di dieu mah leuwih parah ba. Aya deui Ki Hanzalah mah jam 4 ditikahkeun jam 5 nya keur happy be jeung pamajikanna kieu ye nungguan peuting kunaon aya magrib aya instruksi perang magrib instruksi perang Ki Hanzalah ka pamajikanna neng kakak malam ieu deuk perang bae nya ih atuh teu naon cek pamajikanna ke berarti balik perang itu merangan kula heuh tenang tuh panganten Masya Allah siap make baju perang geus demikiran panganten padahal mah seorang wanita itu sangat dicintai ku manehanana tapi leuwih cinta ka Allah dibandingkeun jeung ka pamajikan perangnya nama maleman pertama perang mal aya di ledug hiji jajan
Malaman pertama Haji Muiz ge anak disingkirkeun. Ke abah dek perang heula sakedeung. Aduh Gusti Allah bagus. Eta batur rahimatul aliyah nanjeurkeun agama Allah datang ka kos kitu. Di urang mah boro-boro kitu aya salaki ngariung bae ge salaki ngariung. Ka mana Kak? Ngariung pan tidinya teh aya nu kamaotan. Lah, ngariung segala naon. Bisa kudu. Tanpa pamajikanana nu ngaganggu tolol tah. Bisa kudu ngariung-ngariung. Sangkeul aing mah ngariungna. Balik paling mau cau leutik cikeun. Lain kieu cak pamajikan teh Kak. Tuh batur mah ngariung, atuh ka ditu. Cacampuran jeung batur, dikiran segala tang. Geuna henteu boga pamajikan kitu mah. Tuh ka ditu tuh. Namun teu salat, salaki eta salat tuh berjamaah tuh ka ditu. Geunaheun asana kos kitu boga pamajikan. Di mah lain tah. Ka mana Kak? Ngariung. Lah, ngariung mah lulu. Balik dah peuting. Ya Allah, ya Rabbi, boro-boro perang ngariung ge ulah. Eta pun pemajikan opo eta nu kos kitu. Ditanyakeun pamajikanana, emang kunaon kitu eta ulah? Nyana mah balikna. Batur mah jam 11 geus aya di iman, nyana mah jam 2, ka mana heula? Eta si salaki-salakina keneh nu salah. Ulah masuk inget dongeng nu ti heula teh eta nu mingguan. Kiai teh we nyandung, ngajikeun tarina tahlil nyandung. Saeunggeus nyandung, atuh ngaranna ge nyandung, ieu ge kapanggihan bae. Eta dikersakeun barang berenana nyata sare jeung pamajikan pehes eta cima barang hees biasana balik subuh rada kaberangan gegeran bae teu salat deui sorban dibawa dinya set barang datang ka imah dikiekeun sorban horenganan warnana lain nu putih koneng cak pamajikan Kak heuy udah teu salah mau sorban ya henteu buka ieu sorban saya sorban tiung horeng salah mau sorban tiung dasar nu nyandung tanyakeun ka Haji Muiz kapanggih bae kapanggih kajen kuku wae tetep bae kapanggih bae heran eta Masya Allah eta nu disangiang teh ieu imah ieu kontrakan ka dieu bae di dia imah aya kontrakannya anak kene jadi ditungtung dapur aya tah cengcemannya anak nikahnya na didinya jadi nya mah babari jasa teman da dilirna lantaran satembok dapur kabelah ditu kontrakan datang ke boga anak Mr. Todina siapa awasnya berbedanya awas gitu bae aman datang ke umur 4 tahun eta budak aman teu nyahoeun satembok hebatnya satama lalaki teh mah bisa diguruan teh Haji Muiz teh mah teu kanyahoan kuno kolot kanyahoan aya tukang es kirining yana keur aya di dinya jeung nu kolot eta anak nu ngora ka dinya bah pangbalikeun es cak nu kolot pan abah balikeun cek nu kolot balikeun sia emang ka abah kasa ieu emang itu sa abah masnya mana itu heran aing diteangkeun ka dinya teh mana masnya ieu aya abah sia eta je pan heran aing datang ka umur 4 tahun ka kanyahoan ku tukang es eta mantak nya nama eta asal tukang es bergeutnya sok goblok sia gara-gara mukakeun rahasia cak tukang es je di dia nyandung aing disalahkeun atuh rame bae aya nu nyandung rame aya jelema nyandung tilu ngaji ka Cilongok ngaji tak ka Cilongok barang ngaji horenganan nya nama lain ngaji gilir asal bagian minggu bae giat jasa ngaji isu kene cak nokolot kakak aing ieu salaki heran ku ari rajin jasa ngajina asal minggu ngaji asal aing dek milu ulah cak nya ka atuh kula milu ulah geus sia mah di imah bae cak kiai gawe mah teu meunang aja rajin jasa ngadi heran tilok minggu teh akajeunkeun sibuk ngaji bae ditaliti ku jana ka ditu salakina berangkat nyana berangkat deui bareng di deuleu pan mengkol ngalain ka Cilongok ieu pasti ieu cara teh orenganan bener atuh tah jadi Cilongok teh pake tatagenan bae
ngaji orang ngilir. Masya Allah, orang mana tak kiai deket lah pokoknya mau dibejakan wauh kabeh ke orang dia mau bejakan mun aya nya belehem sial tak kiai. Aduh ya Allah ya rekanya hawan baik kajian ku kumaha ge na ieu lah Kangjeng Nabi urang dakwah make mukjizat mawa mukjizat sakitu ge make mukjizat teu iman kabeh. Para aulia Allah dakwah make karomah teu iman kabeh. Kamari ieu para salafus sholihin make maunah teu iman kabeh. Atuh komo kiai anu tukang ridit mah dakwah. Pimanang komo kiai tukang nonton TV mah dakwah pimanang. Komo kiai tukang maksiat mah cacakan make karomah, cacakan make maunah. Ngan rada deres we mayoritas beunang. Tapi lamun teh mah dakwahna teu aya andelan. Rasul make mukjizat, wali make karomah, lamun para ulama make maunah, urang andelanana make naon? Teu bisa teu make andelan meja kudu ikhlas. Sakumaha nu kukumari kukula dicaritakeun teh jelema dakwah nyarekanan anu mabok, nu mabok makin mabok bae. Nu mabok makin mabok bae, tapi ku waliullah mah ketika jelema mabok terdampar di sisi jalan. Begitu kunyana di deketan keur ngaco Allah. Cek kita wali teh teu kaharti jeung nyaah amat aing mah sungut pake nyebut asma Allah anu mulya tapi pinuh ku haram. Tapi ku mabok jore amat dibersihan kunyana make cai dilah terus dilah didoakeun ngadua wali mah sisi jalan kitu keneh penting Gusti ieu jelema mabok ku nafsu nak beunanang tapi di tengah-tengah mabok sungutna pake nyebut ngaran Gusti. Alangkah teu pantesna eta sungut nu keur mabok nyebut ngaran Gusti. Gusti pangduduhkeun jalan anu lurus. Ieu hamba Gusti hate nama iman ieu teh ka Gusti ngan ku nafsuna bae teh beres. Langsung ka iman. Subuh ka masjid nyana nu mabok geus aya di hareup. Nyekelan tasbih. Nyekelan tasbih di hareup geus kieu bae tunggu. Nyaho nu dibaca namanya naon. Nyahoting pusing kabeh masyarakat kaget ieu saya dihareup cenah ieu masyaallah eta berkat doa kudu ceramah mah dititah ulah mabok makin menjadi-jadi tapi ku doa waliullah teu diceramah kitu keneh bangsa jelema-jelema anu zina ku tukang tablek ku tukang ceramah titah eureun zina makin menjadi-jadi tapi ku doa seorang wali ngadua liwat ka lembur Gusti lembur ieu baupan ka ambe ku waliullah maka ambeunana geus beda jeung urang wali mah dedeleuanana geus beda jeung urang wali mah urang mah ambeun nu seungit-seungit teh tah minyak-minyak babauan wali mah lain deui permasiatan teh ka ambe hatta jelema nu boga sihir ka ambe kacaritakeun Ki Hairun liwat Ciledug ka ditu ke Pasar Kemis dekat Cilongok di gelam nangtung bae kieu almarhum baheula ditanya pan kuno milu aya naon mama bau di dieu di gelam bau naon bau tukang sihir ieu teh tukang sihir di dieu bau ka ambe aya Haji Muiz mah pun mun aya urang Lampung make parfum mantap Begitu kitu mah teu ambe atuh. Beda ambeunana nangtung kieu bae. Cak santrina cak nu milu, kolotkeun hayula urang teruseun ke heula. Lantaran mun diantepkeun ieu bahaya. Atuh kitu ge pan teu nyaho di mana ke urang tambay. Ki Hairun ieu ditinggalna di dieu. Ke urang tambay ngadua ka Gusti Allah Gusti bau tukang sihir. Hampura Gusti mun diantepkeun ieu jelema disalalihir ieu nyeri beuteung teh puyeng teh dan lain sebagainya. Nah ieu mah kula mah hayang supaya timbul bae tukang sihir teh. Bener bae teu kebal. Nyanang geus beres ngadoana teu kebal aya. Ieu tukang sihirna ieu. Datang ku doa ditambah. Masya Allah. Urang mah ieu nyuratan jelema supaya datang teu datang. Disuratan teu datang. Tapi doa waliullah Masya Allah. Kalau masuk kamari aya datang hiji kiai
di Serang Kiai cenah itu sih kula ngadenge di Cilongok kula baca sanu ngaji kumaha eta atuh jauh aja kula teh hayang lain kula mah eta dibere dahar dibere duit dibere rokok teu daraekeun ai rokona dicokotan ngaji henteu kula ditanya Kiai duitna nang di mana pamere bupati paingan atuh moal teurak ka ngaji duit ti bupati mah moal teurak nyana nyarita tah ku doa na para wali mah diundang tukang sihir teh tek aya ka dieu aya naon mama Kiai eta ilmu sihir dek dipikeun apa henteu ih sanu boga ilmu sihir doraka mun boga ilmu sihir doraka teu meunang Kiai ulah sok satuduh-tuduhna ieu mah ulah loba omong dek dipikeun apa henteu atuh naon nu dipikeun kula lain tukang sihir iya masa kali deh dek dipikeun apa henteu sakitu bae atuh nu aya mah dipikeun ku kula teu boga kula mah ye dosa tuduh lah renggam apa gitu ngomongna tuh anjing orang cisoka tau make jing mah jantu gelam eta kos gitu henteu kula mah teu boga kula suka tuduh-tuduhna kadieu dicek tole ku Ki Hairuna leungeunna mun sia teu boga sihir salamet ya mun sia boga sihir bakal na timbul ya henteu kula mah henteu ya Allah ya Rabbi pangnimbulkeun jelema ieu set panas keluar getih sabulu-bulu ampun cekil ampun dek dipikeun moal sihir sia neuk cekil neuk ayo pikeun ku nyana tep salam kaambeun sihir ku Kiai Hairun ieu masjid ditinggalna dipikeun harita keneh tek ngan memeh maot titah disambut deui eta sihir digelam aya deui tah budak keneh umur 3 tahun harita teh tek datang ka kuari keneh tukang sihir digelam liwat ka gelam bau sihir muridna dileduk hiji aya deui waun teu ngaji kasieun cari jatak mah kaambe nu maksiat kaambe nu zina kaambe nu mabok kaambe lantaran ieu irung teh lain irung nu ieu mata lain mata nu ieu da mata teh apa neuleuna teh tetep ka jero dada aneh hese atuh nu walimah jaku Allah teh sababaraha tingkah manusia nu diangkat derajat ku Gusti Allah teh minimal aya 3 tingkah di antarana aya nu diinkisapkeun eta nu kamari kula dicaritakeun da atuh ulah jauh-jauh ieu mah abah bae tah abah doyong abah agrat zarah ka Ki Abdul Halim ka ditu nya jeung abah kula haritapan abah kula masantren di Sekong tukang mawa kitab Kiai Sekong ka Ki Abdul Halim bulanan ngaji Jamul Jawami tukang mawa kitabna anu Kiai Abdul Halim mah Kiai Abdul Halim nu pernah tasbih naragrag di jalan kereta api nyana lempang ragag kareta di Jakarta teu bisa maju ku tasbih kareta aduh mesin bingung ieu masinis aya naon ieu kareta turun aya di deuleu jai mah tasbih cokot embung sieun ka tasbih sieun ka tasbih bae sieun eta coba hayu ja tasbih habis muiz mah ku orok di kieu kabeh sieun tasbih sieun kulantaran kabeh sieun na ieu mah urang babarengan toel sieun kabehan ieu tasbih satu aya salah saurang ja ieu mah nu liwat ka dieu mah Ki Abdul Halim coba teangkeun diteangkeun Kiai punten gancang caritana bae teu tinggalin tasbih henteu itu di jalan kereta bang nyokotkeun atuh lain bang nyokotkeun kereta teu bisa liwat kudu mama bae ka ditu atuh cokot bae sieun kadeulina orai mah tasbih bae balik deui Ki Abdul Halim dicokot Ki Abdul Halim watuh kereta ngeluncat tasbih waliullah makot kitu masyaallah tasbih urang mah geus ngabudah-budah make melet teu manjur ya Allah ya Rabbi Gusti dedeleuanana atuh beda abah urang zarah yuk ka Abdul Halim hayu nya nama karesepna karah pais teri nasi resepeun jasa meulihlah pais teri meulihlah teri nasi dipais ku ibu ku pamajikanana
Bare dipikir-pikir, je cakina teh tuh maningan kakap isin bae terima. Kakap luar biasa gedena. Meuli deui ka Tangerang itu meuli kakap jeung gabus siam. Lah bae terima teh kudu. Geus bae dibeli kakap nu gede jeung gabus siam berangkat ka Kibu Kaki Abdul Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bawa kakap mun bae terima nu geus asak di imah dibawa ka dieu. Mantep cenah eta. Je, pan kanyahoan atuh. Kanyahoan ku Abdul Halim. Atuh kunaon mawa kakap ceknya itu geus asak di tupai seri ditinggalkeun. Eta nu ngeunah mah. Ya Allah, eta kanyahoan. Ya Allah Gusti, eta lah dedeuleun mata hatena wali malain deui. Atuh komo Kangjeng Nabi sumber daripada segala-galanya. Itulah Kangjeng Nabi diantarana Kangjeng Nabi dakwahna aya hiji ucapanana titip kakabehan ka Kangjeng Nabi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Sampurna iman salah saiji aranjeun kabeh sehingga kahayang anjeun teh kahayangna kudu akur jeung naon nu dibawa ku kula. Kahayang teh kudu akur jeung nu dibawa ku kula, nu dibawa ku kula teh syariat. Mun kahayang anjeun akur jeung syariat kula maka sampurnalah iman. Mun kahayang anjeun teu akur jeung syariat kula teu sampurna iman. Kitulah iyalah titipan ti Kangjeng Nabi ketika teh datang waktu salat kahayang urang teh embung ieu teh salat dipaksakeun nuturkeun Kangjeng Nabi sampurna iman. Ketika teh salat berarti kahayangna teu nuturkeun naon kahayang Kangjeng Nabi teh sampurna berarti imanna. Ketika teh Kangjeng Nabi ulah ngridit make kredit ala Yahudi kemudian orang nuturkeun henteu sampurna berarti ketika orang ngridit bae berarti teu sampurna. Ulah dek nanya di dieu loba nu ngridit teu? Coba saurang bae ngacung. Atuh mah teu kudu loba, teu kudu ngomong loba aja emang ieu beungeut kredit kabeh. Berarti kan iman geus tipis. Kangjeng Nabi nganjurkeun nonton TV apa henteu? Aja orang sok nonton TV tante berarti kurang iman gitu kabeh. Ieu kurang iman. Kanyahoan jasa ku hadis eta bae geus kanyahoan barometer jang sampurna jeung henteu na. Lamun lalaki dimenangkeun tah henteu nyandung. Sakali deui dimenangkeun tah henteu nyandung. Aju pamajikan urang ngaizinan tah henteu. Berarti pamajikan urang kurang iman. Sia sakawe. Kurang iman mah babari jasa takut kitu we. Lamun urang geus teu akur jeung naon anu diparentahkeun ku Kangjeng Nabi lima jitu bihi artina syariat intina takwa yakni ngalaksanakeun sakabeh parentah Allah ngajauhan larangan Allah. Mun geus bisa seperti eta berarti urang sampurna imanna. Mun ente bisa berarti kurang imanna. Engke dina takwa aya kabagi tilu, takwa ibtida, takwa mutawasit, takwa intiha. Takwa ibtida asal urang nuturkeun syariat Kangjeng Nabi, takwa anu ngamimitian naik urang make ilmu naikna. Nah iyalah engke aya dina pertengahan antara urang diangkat jadi wali jeung antara ibtida tadi. Solihin ngaranna. Aya we solihin di dieu. Tukang main dapel lain. Kitulah komo lamun geus intiha tak geus ninggalkeun kahirupan karamean kalazatan dunia beda bakal diuk akur jeung urang baju akur jeung urang ngomong akur jeung urang tapi hatena berbeda. Kitulah nu mantak sulit jang neropong seorang wali kecuali hanya wali deui anu nyaho. Mun eueuh wali Allah hancur negara, hancur dunia, hancur kulantaran masih kene aya alhamdulillahirabbil alamin. Di mana atuh ayana kula je henteu nyaho ngan nu jelas aya teu bisa dicaritakeun ngaranna jeung saha ngan tanda-tanda nama meunang dicaritakeun. Nah kitulah jelema tak diangkat ku Gusti Allah ku daek na takwa geus alhamdulillahirabbil alamin. Komo memperbaiki takwana kemudian jadi darajat solihin moal bisa lamun teu ngaji heula mentak masantren
pesantren heula anak urang pasantrenkeun supaya bisa ibadah takwa intina supaya nyahueun ka pangeran supaya nyahueun ka Kangjeng Nabi lantaran di akhir zaman mah geus puguh Mirza Gulam Ahmad geus aya geus puguh nu ngaku-ngaku nabi ti seleke-seleke geus loba jasa aya nabi urang Lampung aya nabi urang Pangodokan jore pan nabi urang Pangodokan boro-boro nabi urang Pangodokan mah kenalan ge aya we kenalan siapa ini Dedi dari mana Pangodokan iya deh kunaon takut dikodok jore jasa geus puguh urang kali deres geus macem-macem tapi lamun geus dikenalkeun ka Gusti Allah dikenalkeun ka Rasulullah Masya Allah mantap cara pengenalanna ya mondok nganyahokeun wujud kidam bako dan selanjutnya naik urang komo datang ka suluk nama ieu mah keur carita naik engke ge ku Gusti Allah ieu ditaekeun cak guru kula teh mah Ki Usup di mana di Caringin nyana teh nulad ucapan Imam Ghazali urang ngaji sarua jeung nungtun kebo kuru eta kebo kuru ditungtun kuno bogana sapoe disebut nyisian saminggu sabulan teu kanyahoan barang dieu lintuh teu kanyahoan deui tak kebo kuru teh lintuh sorangan ku di sisian kitu keneh ngaji urang bal poe ngaji atau nu mingguan ngaji sanajan bari nundutan masalah geus pokona terus ngaji satahun masyaallah hutang gede ke tukang sate ngelintuhan da eta kos kitu urang teu karasa ngaji deui sinar teh nambahan nah engke aya Allah nu mere darajat ka urang mere cahaya ka urang gitulah diantarana tengekeun teu sampurna iman urang lamun urang encan nuturkeun sakumaha naon syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam introspeksi dirilah urang ketika urang can daek salat terus supaya daek sanggeusna daek coba supaya rutin sanggeusna rutin coba supaya ngeunah ieu salat teh jaca Kangjeng Nabi mas salat eta ngeunaheun ya qurratu aini fi salat ya Allah ya rabbil lazat salat eta Syekh Abdul Qadir nyaritakeun pangeunah-ngeunaheunna mas salat Syekh Dakok nyaritakeun pangeunah-ngeunaheunna salat Imam Abu Hasan Asy'ari non kitu ngaranna Imam Asy'ari nyaritakeun pangeunah-ngeunahna salat. Kemudian kitu Hasan Basri nyaritakeun pangeunah-ngeunahna salat. Kabeh teh nyaritakeun ngeunaheun salat teh. Ai urang aja salat teh cangkeum. Komo lamun loba reungit mah teu pernah ngeunah salat teh. Ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah. Itulah ya batur banget salat teh ngeunaheun masyaallah lamun carita Ki Hairun baheula ngeunahna ieu ngeunahna maca kitab maca Quran sup wayah jam 2 bebeja ka pamajikanana tang eta be ayam naon bencit aju opor geus diopor ku pamajikanna disadiakeun di meja nyanana teu kaluar-luar tilu poe ting teu kaluar di jero kamar wallahu alam naon meureun zikir geunaheun jasa meureun teh zikir datang ka tilu poe ting teh kaluar kemudian nya nanyakeun kaluar geus azak teh keneh pas jam 5 kaluar azak naon azak opor heuh cek majikan nanyakeun opor atuh pan tadi kita ngopor heuh ieu poe naon aya gitu ieu mah geus tilu poe Masya Allah, tuh, pohoan eta zikir datang teu karasa tilu poe opor geus samana meureun. Percis kos Haji Muizmen catur, pohoan eta. Teu kanyahoan. Ku husu-husuna. Kitu jelema nu geus luhur ibadahna masyaallah, datang ka poho segala rupa. Lamun Mama Bakri ngaji ti jam 9 datang ka subuh mun teu ditoel Mama, kulat. Subuh tos adzan oh wallahu alam bisawab eta teh jam 9 ngaji mun teu ditoel henteu eureun nikmat jasa asa ngobrol jeung Gusti Allah bae meureun masyaallah kamari gaji muiz sarua nyana ngobrol bae teh eureun subuh bae jeung parawan urang beberbes oh Gusti Allah lagu nah gitulah ahli-ahli Allah geus silap ku nikmat-nikmatna nemantak dicoba ku urang coba lamun Kangjeng mah geus puguh ngeunaheun salat
Syekh Abdul Qadir mangis puguh lamun Sayyidina kitu Ali bebeja kula ieu aya anu kitu ngampak pang nyokotkeun kampakna ngan engke ketika kula salat Allahu akbar keur di salat disabut teu karasa begitu beres salat geura cabut ontos teu karasa berarti keur salat ditah dicabut berarti teu karasa salat teh tang ngeunaheun jasa meureunana ieu mah ngan syukur bebeja bae bahwa salat teh ngeunaheun jasa cak urang dieu teu kaharti jeung nu ngeunah mah opor nu ngeunah mah daging jadi beda pikiran beda dedelan beda dedengian jelema ngageser ngan pang utamana makhluk bat tetep Kanjeng Nabi. Kitulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar sing kuring di dieu itu kalau surur kapatilasan sesepuh di dieu kitu lantaran kula termasuk zuriatna keneh nya mudah-mudahan we diledug ge ieu aya pancer deui aya nu neruskeun nanjeurkeun agama Allah sakumaha karuhun urang baheula tapi da insyaallah lantaran nya nama doa na manjur ke iraha aya deui aya deui mentak ieu meledug sanajan kukumaha ge dipake kasieun bae ledug bah beda ledug teh beda kadenge wanti mah teu ledug sieun kulaan bisa guludug sieun sebab di luhur aya saha lamun kula pernah maca sejarah dibere ku mantan bupati aya sejarah Kabupaten Tangerang dibaca ku kula di DPR nu baheula jeung nu kuari rada beda teh sejarah aneh begitu dibacaan Masya Allah keaslian sejarah Tangerang lain lalagaan dan kabelah dieuna di zaman gitu Pataju Sobiri najur rada beda sejarah teh jadi lain deui kumaha nu kuari mah rada aya lainan deui jadi nu baheula jasa di zaman kamari Patajus jeung nu kuari sejarah benteng teh kok beda gitu aya di kula mah sejarah nu aslina Tangerang tek wah lain lalagaan tak awas macem-macem ka urang Tangerang aya nu nyin gereja di Tangerang dipencet kenop ku pura siap urang ledug golok asah cak urang ledug puguh tititahan ge si asah bae golok pake naon teh mencet embe awas teh pokona mah lamun aya ngadengikeun nu nyin gereja diledug digelam di pasar Kemis siap tante kamana ya siap bae ayo kan ngabejaan bae lantaran deuk aya nu nyin gereja gas ulah sieun asal mulai tukang bas kikiran gantung tukang basna pancak tukang bas aing nu digantung ulah diacak-acak di urang mah ulah aya gereja ulah geus dua ngagugurkeun gereja hiji di Kebon Kelapa ketika dek mulai suratan kukura seorang tokoh panggil Ilongok panggil mana ya kok bisa terjadi tanda tangan cenah ke sana tanda tanganna cokot kunyana ieu nota tah ieu jai mah Ki Haji malulu goblok teh Ki Haji dibere sabaraha duit sih ya mamang malam ieu keneh musyawarah jeung nu tanda tangan awas lantaran ieu lamun henteu dibatalkeun awas ulah ngamuk padahal ngomong doang kudu ngamuk di mana tuh tapi eta nya nasionun malam eta keneh teu jadi aturan di kawasan Pasar Kemis kedua belah dituna hiji deui tep begitu geus remeng-remeng deuk dibangun panggil deui ku kula alhamdulillah kitu keneh daerah dieu lamun endek aya nu nyin gereja kula mah lain gunana anak incu urang ke ieu gereja kumaha lamun urangna salamet anak urang salamet incu urang anu jadi Kristen naudzubillah min zalik urangna berangkat jeung kiai ka sorga aya incu urang abah kolot siapkan kana ka kula mah ka gereja deuk teh sadeu kumaha mantap amankeun urang dakwah perang cara di Irak urang henteu perang di Taliban ya henteu atuh maningan ngagantung si encek atuh urang si encek sia aing digantung antisipasi ulah mantap alhamdulillah ya urang kula mah ai ka Ustad Onam lah leutik wawanena kula mah hatur nuhun aya keneh jawara kajen tilok salat ge kajen jawara mah ulah salat jawara pokona mah halangan eta bae nu gereja geus aing mah paeh ge tilok salat ieu
Awas RT RW uding tanda tangan dan RT RW uding tanda tangan cabok siap aing. Jak RW gelutul aja ayo wani aing ganya nama lah. Dina harti ieu urang berjuang babarengan melalui pendidikan pengajian pesantren mingguan dan ngaji-ngaji di mana kiaina loba ieu di samping eta yuk lingkungan urang-urang bersihan tina hurafat jeung togut-togut mun Kangjeng Nabi ngebrantas togut maknya urang kuaridik ngadirikeun togut naudzubillah min alik tina awal ti awal dugi ka akhir mudah-mudahan aya manfaatna nomor kahiji nambah mudah-mudahan orang kabehan di aku umat Kangjeng Nabi sehingga orang di akhirat diberi syafaatul uzma ku anjeunna kasalahan-kasalahan orang dihampura ku Gusti Allah tur ku Kangjeng Nabi dibarengkeun melalui bendera Kangjeng Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina fi dunyaka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.